Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika. Padahal lamun ki jantra neanganana teh heg kasih tu cangkuang. Muajo teu kapanggih. Lantaran nyitar sia teh mangpretna kadinya pisan. Jelasna mah kalembur lolohan anu pernahna teu sakumajauhna ti situ cangkuang. Ah, duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Duh kumaha geuning Pak. Itar teh bet matak pikahariwangeun. Cing kinten-kintena ka mana atuh? Moal kitu ka Ciaro. Ongko kapungkur mapan sering ka ditu geuning manehanana teh. Ani bari garo-garo teh ateul. Memang bener ngarasa bingungna teh. Pang-pangna mah hariwang. Eukeur mah pangawak awewe turug-turug keur kakanungan. Ah, moal daekeun ka Ciaro mah jangan di. Leres kapungkur mah nuju bapak di ditu. Layeuna mah kapan bapana oge di dieu. Manawi kitu ngadon nyumput di istri bapak nu sanesna. Ah, moal jangan di. Moal daekeun. Margi bojona bapak nu di Ciaro mah kenging disebatkeun teu nyaheun ka si Itar teh. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran ka anak tere. Sumohon ka mana atuh nya Pak? Ah, duh atuh jangan di. Ah, rupina mah ngablesat kanu tebih. Pantesna teh sararak siruruh we ngandalkeun haat. Nyaeta we Pak. Matak hariwangna teh heg nuju ka kandungan. Sumohon. Ah, teuing-teuingan masih jaka we. Da upami manehna teu ngablecet mah pun anak oge da moal duwi kaluasan kitu. Ieu mah asa diteung-teuinganan panginten. Kaciri we teu tanggung jawabna si jaka teh. Ari pruk kawin, ari belecet we mabur. Ah, mohon Pak. Da eta atuh Itar mana keukeuh teuing. Padahal sanos teu cios ka si jaka oge. Ani teu kebat nyaritana, asa bareurat naker deuk ngebrehkeun kreteg hatena teh. Satadina we jangan di. Manehna teh ngemutkeun jabang bayi anu nuju dikandungna. Ki jantra memang surti kana naon-naon nu dimaksud ku Andi. Pogoh manehna oge geus dibejaan ku nyitar sia yen Andi teh aya harepan. Tapi kapaksa ku manehna ditolak
Lantaran ieu teh samata-mata hiji pangorbanan pikeun Andi mah. Dah nyaeta. Memang sae tujuanna Itar mah. Mung si Jakana we asana teh notorogan pisan. Nyana-nyana bakal pikieun mah. Ku abdi moal dibere ampun. Andi huntuna kekerot. Kasurung ku emosina nu dieusi ku rasa amarahna. Bakuna mah kasurung ku rasa melangna ka Nyi Tarsiah. Jadi nyal we. Manehna nafsu ka karna anu memang dianggapna jadi cukang lantaran pangna Nyi Tarsiah nepi ka ngablecet ingkah ti imahna. Sumuhun upami diemutkeun ka dinyana mah jang Andi. Mung da ieu mah tos kieu we panginten dikadarkeun anak ku pangeran. Ki Jantra bari ngaharuk di luar siga nu sadar ari batin-batinna mah biraku we make teu baluweng mikiran nu jadi anak nu teu puguh ka manalosna. Komo maijah mah ti tadi oge ngagukuk we di pangkengna. Laras upami diemut ka dinya mah Pak. Ayeuna mah kieu we atuh. Sawios perkawis Itar mah bade ku abdi we sorangan dipilari. Bapa mah teu kedah ngiring. Margi hawatos ka emak upami pada ngantunkeun mah. Andi akhirna ngebrehkeun pamaksudanana. Kitu sae atuh jang Andi. Mung kinten-kintenna bade ka mana di pilarianana ujang. Ki Jantra nyaritana rada ngageuri. Keur mah ngarasa sedih, ras mikiran kudu jadi anak. Durug-durug di hatena lain deui nyaredetna. Barang ngadenge pok-pokanana Andi kitu. Ebreh kanyaahna teh boh ka manehanana, boh ka anak bojona. Estuning lain ngan saukur dijieun-jieun. Tak cantiasa ditangtoskeun bade ka mana-mana na Pak. Mung kanggo saheulaanan mah moal waka kanu tebih. Mohon kitu sae atuh ujang. Nya leres. Upama bapa ngiring mulieng mah inung budak panginten di dieu keungeun. Namung sanaos kitu da bapa oge moal cicingeun. Laras kitu atuh ayeuna mah Paknya. Permios abdi teh bade nyelang heula ka Cipancar. Andi saterusna pamitan ka Ki Jantra. Nya mah enggak atuh jang Andi. Bapa mah moal oleh ngaduakeun. Mugi-mugi we atuh sing tiasa kapendak pun anak teh. Sareng mugi-mugi disalbet milarian teh ulah dugi ka kapendak sareng bancang pakewu. Ki Jantra lain deui nalangsana ditinggalkeun ku Andi teh. Sarta Cipanonna geus teu kaampeuh deui marebei masan pipina. Sumohon sami-sami Pak. Atuh nu di dieu oge bapa miwah emak. Mugi ulah kirang naon-naon. Kalihna Itar atuh enggal-enggal tiasa kapendak. Andi bari ngojengkang ka pangkeng. Maksudna deuk bebeja heula ka Maijah. Dalila Andi geus kaluar deui bari dituturkeun ku Maijah nu reumbai ku Cipanon. Atuh Andi teu ngalobakeun di pamolah. Ongkoh deui piceurikeun geus ngagendok dina Tikoro. Jurut bae manehna turun kaburuan. Kalawan teu sumoreang deui ka tukang. Giding we. Andi teu sirikna notog-notogeun maneh. Maksudna deuk ka Cipancar. Bari hate mah kacida ngarasa nganesna ari ras mikiran nasibna Ki Jantra sanak pamajikan. Anu mun disaliksik bibit buitna dipapai marga lantaranana. Ieu teh tayalian nyaeta alatanana si Jakalara. Jakalara. Ti heula Andika teh sasatna geus dihampura ku kaula. Tapi buktina Andika kalah kangakaya ka Nyi Tarsiah. Andika teh keuna kana bebasan nu diasih mulang sengit. Tapi kitu deui teu nanaon Jakalara. Isuk jaganing pageto. Lamun Andika bisa tepung deui jeung kaula, ulah sambat kaniaya.
Kaula pasti bakal ngayakeun balitungan. Kitu garentesna Andi harita. Garentes hate nu pinuh ku kabulu dan tekad pikeun yang hareupan deui si Jakalara di mana engke kaharep kaparang bisa papangih deui. Kanca dangu puguh ti hujung ka Cipancar teh teu sakumaha jauhna. Teu kungsi heula oge breh we lembur Cipancar geus tembong hareupeunana. Nah atuh ari seblak ter we. Ya jantungna motah. Ku kitu teh mah manehna jadi ngadadak keras inget kabebene pamepes hate nu ayeuna geus kapimilik ku nulian. Dewaskeunana teh kumaha mun engke papanggih jeung Nyi Euis. Di pager-pager oge nya moal tahan. Dina gokna tepung mah piraku we. Teu ninggang kana babasan. Ekek lembut pupuntiran ting seredet kana ati. Kageuing rasa bihari. Kahudang rasa baheula, daun tuhur natangkalna, matak tambah rusras hate. Di lain-lain oge, Nyi Euis teh kadeudeuh hate nu munggaran pisan. Akhir-akhir bet ngalakonan duriat rentas di jalan. Kanca dangu sadayana. Eukeur mah Jang Husen teh ngabogaan sifat-sifat nu kurang hade. Ngaran-ngaran jalma nu kaancikan ku adat tabeat mata karanjang. Kawewe taracehan. Babari bosenan. Perbawa kalakuan rucah nu geus ngadaki hese dipiceuna. Durug-durug ayeuna mireungeuh nu jadi pamajikan. Salilana ngan nyuguhkeun bubuden anu haleungheum cedeum. Daya kahegaranana. Nu matak narik hate teu beda ti tutuwuhan kakatigaan. Sok sanajan ari kumawulana kanu jadi salaki mah tetep sargep jauh tina paribasa ngijing sila bengkok sembah. Nya munasabah. Lila-lila mah ngarasa bosen oge ka pamajikan teh. Karasana teu beda we tinggal gugulung boneka nungan sakadar beunang di kuah kieu. Teu baha sagala mangga, tapi bari tayah hojah lelewa mawa guliga. Memang kitu kanyataanana. Jang Husen ngamilik Nyi Euis teh ngan ukur bisa ngawasa raga badanna anu parongpong kosong. Badan bisa dipiboga, tapi hate nu pinuh ku kageget jeung kadeudeuh. Sagamrengna geus dipasrahkeun ka nu sejen. Cindekna mah geus dipiboga ku Andi. Nu pikeun Nyi Euis mah ayeuna teh ngan ukur kariwaasna. Ongkoh deui gambaran Andi tetep pageuh maneuh ngeusian figura hate. Teu beunang disupaduh ulang, teu beunang dibewenjokeun. Paribasa belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Cau lamping, cau leuweung. Katinggal kokolebatan. Komo lamun seug kabeneran tepung. Sanajan ngan ukur dina impian. Dina lilirna teh Nyi Euis sok terus we ngajentul marangan jemplingna peuting. Tempo-tempo banglas nepi ka beurang teu bisa sare deui. Tumerapna ka Jang Husen. Mireungeuh nu jadi pamajikan teu beda we ti nu beungeut nyang hareup ati mungkir. Jadi nungtun matak teu betah cicing di imah. Eukeur mah memang kitu talajakna resep ngancrong, ngacacang di pangulinan. Ongkoh dipangna ngawin Nyi Euis teh manehna teh lain bener-bener hayang boga pamajikan. Tapi ngan sakadar hayang ngicip-ngicip amisna madu kareueut. Memang kitu pamakena, kitu kabiasaanana. Kabongroyna ku awewe teh ngan sakadar kajurung ku nafsu birahi samata-mata. Kawewe resep ngarelece, geus seubeung diseuseup dikoredaskeun teu asa-asa, ditoker, dibalangkeun. Mun nu sakira hese dilindeukan, teu beunang ku dipikat ku daya pangembat. Nya diakalan teh ku dikawin saperti nu dijalankeun ka Nyi Euis ayeuna. Mun geus wareg mah teu asa-asa, ditibanan talak 3. Ku kituna teu heran.
Popotongan Jang Husein teh teu sirikna bru diunggal juru rayap di saban pengkolan. Tapi nya kitu Pak Haji Qadir mah sama sakali teu nyahueun lantaran unggal-unggal kawin oge Jang Husein teh sok rerencepan ngan kadua Ki Jalal ngan minangka ka Nyi Euis maneh terus terang kanu jadi bapana. Nu matak ayeuna dina deuk ditokerna teh rada susah oge. Da geus tang tu moal diijinan kudu jadi bapana. Lantaran ari lahiriahna mah Nyi Euis teh taya cawadeunana. Dina ngurus rumah tanggana beres. Kumarebna kanu jadi salaki beunang disebutkeun cukup sakitu mah. Sanajan ieu teh bari jeung patongong-tongong jeung kaayaan hatena. Atuh hormat tilawat kanu jadi mitoha taya pisan codekana. Bisa ngagunakeun sarta dina tindak tandukna sapopoe teh estuning pikanyaheunnaker. Kadar eta taya pisan kaberagan. Boh ku Pak Haji, boh ku Mah Haji oge, geus kamaklum. Lantaran daek Nyi Euis ka Jang Husein teh sasatna ku pangreremokolot. Keun, lila-lila oge tang tu aya robahna. Lantaran lamun nilik peta lakuna mah taya cawadeunana Nyi Euis teh. Ieu sababna nu matak ngajadikeun susah pikeun Jang Husein. Lamun manehna nepi ka nyerahkeun Nyi Euis teh, kajaba mun Nyi Euis na sorangan anu menta diserahkeun eta mah sejen perkara. Tangtu manehna boga alasan kuat pikeun diasongkeun kanu jadi inung bapana. Mikir kadinya Jang Husein teh jadi beuki remen ngacacangna di pangulinan. Mun dina kaparang balik ka imah teh teu euleum bari mawa bubuden nu baketut haseum. Mun sakalian nyarita tara tinggal ti sentak porongos bari dibarangan ku ti poporotot. Saperti harita manehna geus sagedeg indit ti imah geus jadi kabiasaan da memang kitu. Salawasna mun teu ngalantrah neangan nu herang-herang manehna teh sok ulu kutek we di imahna Ki Jalal. Bari diajar main po ayeuna mah. Diwarah ku Ki Badra lantaran manehna teh keukeuh ngunek-ngunek boga hate goreng ka Andi. Anu ceuk anggapanana pangna pamajikanana kitu pamalah teh tangtu dihihileudan ku Andi. Ongko hawar-hawar bae mah manehanana teh geus ngadenge yen Nyi Euis jeung Andi teh beunang disebutkeun aya hubunganana. Waktu kadatangan ku bangsa tea kapan beja teh mani nyebar yen diburak-barikna teh ku Andi. Malah kudu nempokeun waktu Nyi Euis ngarangkul ka Andi teh teu wudu nimbulkeun obrolan nu diarambeng ku tatangga sanajan ukur bari haharewosan. Biasana mun Jang Husein ini ti imah sok dar heula. Kitu tah kira-kira pukul 8 atau elat-elatna pukul 10. Tapi hari-hari tamah isu keneh naker. Lantaran di imahna Ki Jalal teh kabeneran keur aya pajagra nyaeta guruna Ki Jalal Katut Ki Badra. Ngahaja menang neang Ki Badra ti ngontong. Sajabana ti deuk ngajar Jang Husein teh oge deuk dipajukeun pikeun yang hareupan Andi. Dumeh ceuk caritaanna Ki Badra ka guruna mah moal nempil si Andi teh. Ana geus asak sangu teh. Abluk teuing nyangu teh ha. Jang Husein teh sirikna sentak polotot. Muncarang ka Nyi Euis anu keur ngepreken di dapur. Cangguna mah tos asak akang, mun kantun angeunna, kesakedap deui, teu can ngagolak. Nyi Euis nembalan ti dapur, bari ngaret ka salakina anu keur ngajega di lawang. Bubudena jam ngotrot baeud haseum, alah batan cuka bibit. Boyo teuing atuh Euis. Masa kitu-kitu wae mani sataun. Jang Husein bari nyentak. Kiatu da malam hidaya tukang. Kapan biasana oge? Upami angkat engkewe atau rada siang. Allah. Kalah kekenembal sih teh ha? Buru-buru deh. Jang Husein kalah ka nyorongot. Teu beda we, ti nu deuk ngerekeb. Ogo we.
Tumerapna ka Nyeus teh lain deui mata gempeurna. Mangka-mangka angeun teh kakaracur pisan di Cipatian. Dumadakan di pas teh di seuneu teh pareum. Jangan songsong hese naker teu kapanggih atau kepoh-kepoh we ditiupan ku sungutna. Suruh teh lain hurung. Ieu mah kalah ka meledug bijil haseup. Atuh panon Nyeus teh ramisak ku Cimata. Ai. Diburu-buru teh kalah ka di pareuman. Nah kumaha sia teh wis. Lelewana Jang Husen kalah ka matak nambahan rampang rempeng tepuguh pola. Sanes di pareuman atuh Kang Husen. Sumuhna teu patos sanget. Nyeus terus deui niupan hawu bari nging seureuk leho monyetan. Jaba Cipanon mah kalah ka beuki ngucur we kahaseupan. Alah, aya ku piko. Make songsong atuh niupanana. Nu mah teu kapenak. Dasar sia mah urang kampung gaulisung. Jang Husen bari ngagejlik turun ka dapur sarta teu asa-asa deui. Jakuk we. Bobokong Nyeus teh ditajong. Untung we. Leungeun Nyeus ngagentak nahan kana tarang hawu. Cacakan lamun teu kitu mah hanteu. Sirahna piraku we teu teuleum kana katel anu keur ngemplang di eusi angeun. Tapi ari tuurna mah sabeulah teu burung we asup ka jero hawu. Aduh yeung. Nyeus ngoceak bari ngagurubug. Sarta rikat ngejatkeun sukuna sedang dua leungeunna nahan kana taneuh. Nah atuh ari sereuleu blak bae manehna nangkarak. Sukuna sabeulah ngabadug bibir katel nepi ka kaseblokna ku angeun panas. Mana horeng leungeunna nu sabeulah ngadampal songsong awi anu ti tadi oge aya di bujureunana. Atuh nya teu loba codeka deui. Songsong teh terus ngagereleng anu ngajadikeun badan Nyeus ngageblak nangkarak bengkang. Jaba suku sabeulah ngadadak nyanyahutan kaseblok ku angeun panas. Sanajan bener tacan ngagolak, tapi teu burung we nerep-tep ulah-ulah matak molotok kana kulit. Ai. Dasar urang kampung, kalah kaloba codeka sia. Jang Husen lain ulungan kanu jadi pamajikan anu keur kusah koseh teh. Bari jeung aduh-aduhan. Ieu mah kalaka najong deui kana tak-takna. Geus kitu mah manehna ngajengkat ka jero imah bari kutuk gendeng. Ampun Gusti. Nah, nasib abdi teh mana kieu-kieu teuing. Da ieu songsong nepi ka sabeuleun teh. Tadi mah bebengok songsong teh teu kapanggih. Bari karawak we kana songsong. Maksudna mah deuk dipejetkeun pikeun ngabudalkeun ka keuheul. Tapi ras kaburu inget kapan manehna teh keur ngaburu-buru ngangeun. Atuh teu tulus. Antukna mah kepoh-kepoh we dipake niupan seuneu. Gur we seuneu teh hurum. Duh. Kang Husen. Nah kabdi teh mana ngakaya. Mana kaya tunggang kaya. Ini kabina-bina teuing. Mana teh aya ras-rasan pisan. Nyeus bari ngarongkong wadah uyah. Heg nu kaseblok angeun teh di baluran uyah. Heg ngilikan tuurna temong beureum. Da puguh asup kana hawu anu keur meujeunna ruhay. Ngan untung we kahalangan ku sampingna. Jadi pinulung oge tuurna teu langsung kabeuleum. Tapi ari sampingna mah teu wudu maneh tarutung, malah nepi ka karohok tapak seuneu. Ari geus urung mah teu lila deui oge, angeun teh ngagolak. Teu talangke deui terus we dijahitan kana sangku. Rigidik dibawa ka jero imah. Sok dina samak nu geus ngagelar di tengah imah. Ingkud. Manehna nyokotan piring. Sendok katut bebokok hejo. Sok diteundeunnan di hareupeun salakina anu keur tetep jamotrot baeud baketut. Mangga atuh Kang. Geura tuang. Mung angeunna panas keneh. Nyeus bari ngasongkeun piring katut sendokna. Teh kudu dibajaan, kadeleh kurang oge. Jang Husen nembalanana mani keding hangit naker. Daya pisan siruaneun daun.
Ngaran-ngaran nu keur pusing ngeduk kejo teh manis sahabekna pisan. Atuh angeunna nya kitu keneh. Nyuk angeun teh teu make kira-kira deui. Puguh we. Piring alas teh mani nyerebung da puguh angeun kakaranyak ti hawu. Sedengkeun nyeuis mah teu milu dahar. Tapi manehna teu ingkah ti dinya ngajentul emok cabok semut tungkul. Bisi nu jadi salaki aya panitahna supaya teu hese ngaladenan. Teuing memang benar Jang Husen teh geus ngarasa lapar. Atawa memang rusuh geus hayang gerajig deuk nepungan ka pajagra. Nah atuh. Sangu panas angeun panas teh sangeusna disendok samuncungna. Jojo blambe dihuapkeun. Puguh we Jang Husen teh ngagurubug. Teu beda tinu ngasupkeun seuneu kana sungut. Sabrot we diburakeun. Mener pisan ka Nyeuis anu keur mando teu jauh ti Jang Husen. Aduh. Jang Husen humarurung kawas nu keur muriang nerisan. Tumerapna ka Nyeuis lain deui ngaranjugna. Keur uleng satengah nu ngalamun. Jol-jol karasa aya nu nyebrot kana sirahna. Ngagentak manehna cengkat ari breh teh. Salakina keur ngahuhuh bari nungkupan sungutna. Sangem abdi ge atuh kade akang. Panas keneh. Nyeuis bari ngeprukan kejo. Anu napuk dina buukna pacampur jeung bukur angeun. Ngomong ge. Habluk kasakna. Jang Husen jadi kalah katambah nafsu. Sarta karawak we kana piring alasna. Teu anta parah deui. Sawur we diawurkeun kana beungeutna Nyeuis. Aduh, ampun Kang Husen. Nah, ka abdi teh mana kabina-bina teuing. Nuhun Gusti. Ditampi pisan ganjaran ti Gusti teh. Duh, Kang Husen. Tas sami suka mah. Abdi teh teu gerah dikakaya kieu. Duh, Abah, Ma. Tingali ya abdi. Nuhut kana kapal sepuh teh ganeng kieu buktosna. Duh, Gusti, ampun. Nyeuis teu sirikna koceak nengek. Bari meungpeukan beungeutna nu pinuh lamokot ku sangu jeung ku bukur angeun. Alah. Tong loba ngomong. Jor-jor ka ditu ya. Deuk mantong ngadeuleu. Jang Husen bari gejiling we turun kaburuan. Terus we manehna ngabengbeos. Maksudna deuk ka imahna Ki Jalal. Puguh we. Lantaran imahna Jang Husen teh sasatna teu sakumaha jauhna ti imahna Pak Haji Qodir. Ngahaja dipangnyeunkeun teu sirikna petepung suhunan supaya bisa dititenan sapopoena. Koceak dengekna Nyeuis teh teu burung we kadengeun ku mitohana. Begituna gentak Pak Haji Qodir katut bojona nyalampeurkeun. Hariwang bisa aya nanaon. Ari breh teh. Dikira-kira ngaranjugna. Mireungeuh Nyeuis keur nyuuh di tengah imah. Bari sirahna pinuh ku kejo jeung bukur angeun. Geus puguh dina samak. Sangu teh mani amacak. Teu beda we tinu keur maraban meri. Kunaon ditanyai? Kamana hari akangna? Mah Haji nanyakeun bari hari weus-weus. Heg sirahna Nyeuis dicengkatkeun. Duh, Ma. Nyeuis bruk bae kana dada mitohana. Nya kunaon nyai teh? Dipahala ku salaki. Mah Haji bari ngabersihan remeh-remeh anu narapal dina buuk Nyeuis. Tapi Nyeuis teu dek nemalan. Manehna kalah terus we ngagukuk ceurik bangun anu kacida ka nyerianana. Cipanon mani geus cibreg maseuhan ka baya Mah Haji. La ilaha illallah. Pak Haji bari gogodeg. Moal teu perbuatan si Husen ieu teh. Pak Haji Qodir bari kojengkang we ka kamar. Maksud deuk nempo anakna. Tapi kabuktian eueuh da puguh ti tadi oge geus turun ti imah. Teg we dina hatena. Masalah anakna teh keur ka imahna Ki Jalal. Ku kituna gejelik we Pak Haji turun langsung ka imahna Ki Jalal. Ari jol teh bener we.
Jang Husein geus nyampak di dinya keur ngariung opatan. Teuing kumaha ambekna Pak Haji Qadir teh harita. Da eta we mani tutunjuk bari beungeutna beureum ngembang wera. Mimiti barang jol mah Pak Haji teh ngan ukur ngajak balik. Pikiran teh engke we di imah deuk ditanya naon sabab musababna nu matak aya kajadian kitu di imahna. Tapi Jang Husein mugen teu daekeun. Dirihan kalah ka bedang, diwaweleh kalah ka Namalang, nembal-nembal we. Nu antukna Pak Haji teh jadi lat we poho. Jang Husein beak bersih dicarekan, malah bari jeung diancam deui. Yen lamun ayeuna teu daek balik, manehna bakal diusir, moal meunang cicing di imah. Diancam kitu mah. Jang Husein teh kakara nurut, atuh kincin we. Manehna ka imahna nuturkeun Pak Haji Qadir. Waktu ditanya naon nu jadi sababna pangna kajadian sarusut di imah. Jang Husein ngajawabna teh teu euleum-euleum, jeplak-jeplak we ngagogoreng nu jadi pamajikan. Cindekna mah Nyi Euis teh beak bersih diceceleh. Dipajarkeun nukang nonggong ka salaki, dititah ka hawu kaleket naker. Dina daekna teh bari jeung jejebri sagala. Eta ge pangna diawurkeun kuah teh lantaran waktu manehna keur dahar Nyi Euis teh kalah ka gudad gadeud bae. Bogoh we. Lamun Pak Haji jeung Bu Haji teu nitenan kumaha petalakuna Nyi Euis sapopoe mah tangtu jojol percaya we kana wawadulna nu jadi anak. Tapi da ieu mah puguh geus kasaksian ku panon sorangan yen Nyi Euis teh sakitu bangun ku marebna kanu jadi salaki. Nya Jang Husein teh jeung tiniwang meunang pala mah kalah ka menang palu. Manehna direntog kuduaan, diwaweleh bari tungtungna dipapatahan sarta dijelaskeun yen kasalahan teh aya dina dirina sorangan. Saharitaeun mah memang Jang Husein teh siga anu heueuh sarta ngaregepkeun, malah tungtungna mah bari jeung lumah lameh menta dihampura kanu jadi pamajikan. Memang ayeuna mah tara nembongkeun parangi keding hangit baeud jamotrot. Rada miang-miang ayeuna mah sarta tara kadenge hauk porongos sentak polotot. Tapi edas ayeuna mah manehna teh jadi langka aya di imah. Mun beurang mun peuting teh mulayaban we teu beda we ti nu murag bulu bitis. Mun teu megog di awewe biara anak-anak di kadungora. Manehna sok idek liher di tempat pamainan. Pernahna di kadungora keneh teu jauh ti pengkolan jalan rondaan nu brasna ka Pasir Banteng. Ti jalan gede teh rada jolok meusan. Kitu komo pikeun Nyi Euis mah leuwih-leuwih matak ngadatangkeun tu geunahna kana hate. Mangka-mangka manehna teh ayeuna mah geus mimiti lilir hatena. Manehna usaha satekah pola sangkan hatena gembleng nyang hareup kanu jadi salakina. Puguh geus takdirna, geus pastina manehna kudu jadi pamajikanana Jang Husein. Atuh gambaran Andi anu keur waktu tadi pageuh maneh lengket masket dina figura hatena. Saeutik saeutik ku manehna disieuhkeun. Malah lila-lila mah pasti bakal diturunkeun. Lantaran ku manehna oge karasa ngaran-ngaran geus boga salaki tapi ari hate miteuneung kanu sejen. Ieu teh hiji dosa nu kacida gedena. Sanajan bener teu kaasup langsung mangjinahkeun. Tapi anggapanana batin-batina mah teu beda we. Lantaran bisa oge disebutkeun jinah hate. Lantaran ari beungeut nyang hareup kanu jadi salaki, tapi ari hate ngolembar kanu sejen. Tapi nya eta asana teh bet teu ku hanteu pisan. Hirup teh loba naker sesekelanana. Salaki ayeuna bet jadi ngancrud teu betah cicing di imah. Nu antukna Nyi Euis teh jadi gering nangtung ngalang layung, guru aking ngejang jawing. Badaniah cager teu sakara-kara. Tapi kaayaan bekirila teh kalah ka bekirang kebong. Beungeut kanyos celong geus bogo igana mah mani ragas kawas gambang. Dina sakalian Jang Husein aya di imah, pok bae manehna bebeja. Yen sawatara waktu mah hayang titirah di lemburna. Sugan we cenah dirina pinanggih deui jeung kamarasan. Kitu komo pikeun Jang Husein mah teu beda we
tinu ditonyok congcot haget naker manehna nya tujuan sanajan ari dina hatena mah teu burung ngahelas mireungeuh kaayaan nu jadi pamajikan oge lamun ditilik pok-pokanana waktu bebeja nyeus teh ayeuna mah siga nu bener-bener madep ka manehanana ku kituna manehna boga angkeuhan lamun engke di mana nyeus geus cager sabihara-sabihari sarta tembong bubudena bener-bener madep ka manehanana pasti ku manehna bakal dibawa di kaleles memang ari duriatna mah kacira gedena ka nyeus teh dina beralna nyeus miang ka Cipancar teu wudu nu nganteurkeun teh maningaleut sajabana ti Pak Haji Qodir katut bojona jang Husein oge merlukeun jajab atuh tatangga-tatanggana ngabring ngalanteurkeun Pak Haji Qodir ngajejeran nyaeta ngajaga bisi inung bapana nyeus salah tarima ongkoh lain deui ngarasa hariwangna lantaran mireungeuh warugana nyeus sakitu ruksakna eta oge boh Pak Haji Sobana boh bojona geus nyarahungeun lantaran sok mineng ngalongokan kaleles tapi perlu we ari di jejeran mah pikeun ngajelaskeun maksud anu sabenerna naon sababna pangna nyeus datang ka Cipancar ku kitu teh mah Pak Haji Qodir teh teu tinggaleun di temah wadi nu dijaga teh bisa aya mamalana nu teu dipikahayang. Aduh kanca cak ieu carita urang pungkas heula kanca nya insyaallah enjing jaga ninggeto ieu hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.